Ya, asa suntuk kegiatan teh ngampus ke kos. Isukna ngampus ke kos. Heuh, asa kieu asa monoton pisan. Untung libur uang healing ya. Tah healing, refreshing. Healing asa alus ya. Wah, enak dia. Ide bagus, alus Ayolah, sok ke mana? Ke pantai? Ke alun-alun? Ayolah, Mila. Sok juga. Ya, kumaha lamun duluikeun kamari ngecamp. Kan kamari arek ngecamp deui cenah. Camping biasa nuruikeun kamari geuning. Heh. Tempat-tempat horor. Aya ide teh ka mana ayeuna? Aya destinasi baru aya. Gunung Leutik. Keren eta Gunung Leutik. Tah, bermalam di alam terbuka. Ditemani jangkrik mimpi. Aduh, tenang eta kana hate. Atuh ulah kanu gitu deui lah, aing sieun. Kamari ge aya nu kalaritu lah aing mah geugeumeun sia. Moal lambung manggil. Moal milu aing mah kitu mah. Milu deui. Cemen amat ya. Aing mah embung tadi nama. Tapi dah ditinggalkeun di dieu kuduaan nyarek sorangan bisa aya hantu introvert kayak urang digoda mah sieun aing. Wah, kepaksa ieu mah milu, sok lah bae aing milu ayo. Nah, gitu atuh. Weh, benernya. Ramai Baru kita tim. pokoknya mah aya naon mah ya. Ada uhe di sini. Kita itu tim Muning. Ayo berangkat siap. Berangkat. Siap. Tuh. Dia dari acara anu ngadadak masuk jadi wae. Amang. Urang teh lain ek pindahan, ek ngecamp. Amang. Ya amang jika korban bencana alam wae jika fungsi kalau dibawa. Aduh. Kata kacamata happy birthday deh dibawa. Tunan saperuna. Saya teh aing. Wis pindahan. Ulang tahun wae. Tunda saperuna wis saperuna. Naik ngungsi ah. Sih. Tenang. Nah, eta teh saperuna we lah saputing ieu. Tenang. Atuh da aing mah kamari ge dari wah. Saya sare mawa tenda bari aya juri aing sieun. Aya pokona ayeuna mah ya geus mawa yasin ayeuna mah. Bisa aya nu kitu deui lah.
Aduh ieu mah berat ek dituna heula. Da sugan teh kudu memawa nu kieu. Ai dituna heula tuh. Ki atuh anjay gaya tah. Baru orang teh tim. Tim 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 uning. Ayo mah urang kata. Gaskeun atuh lah. Gaskeun. Ya. Padi itu tuh jalannya. Apa? Buru ayo. Gila ya. Dia tasna oh. Ayo kita siap. Ayo. Berangkat. Halo guys, ya kita lagi dalam perjalanan nih ke Gunung Letik, tempat kita ngecamp, suasananya seger banget pokoknya, serem-serem mencekam, menghangatkan suasana pokoknya mah. Bener guys? Betul. Musik apa kuping deh? Kalau kita. Oh nya, ayo, ayo guys. Hah? Naon? Tipis dulu. Sok atuh. Tapi orang beri lempang ya. Oh. Bukan canting. Wani lin? Masa? Nah, sok takut. Sok orang beri lempang lalawanan. Heeh. Heeh, sok. Orang beri ngeplog dah. Nah. Enak guys. Aduh. Suasana nih. Nah, tipis tadi ditahan-tahan. Guys, abang, oh desa, aduh, abang, Pasti banyak sih. Bentar ki. Laki-laki ayah di lubung. Nah, di amang lompat Mang, tungguan, Mang. Jauhan. Sebelah kiri. Aduh. Iya, ikhlas. Jauh baru lagi. Aing naon dit tungguan kan beri lempang kan izin di ditu teh izin video wae heeh sih lumayan sih ke tempat-tempat datar dulu coba ngeunahkeun yang bisa ya heeh ngeunahkeun ya Mang pasang tenda Mang mana tendana geuning nu eta ih
Aduh, ieu mah tenda budak ieu mah. Salah nyokot pastinya. Aing mah kadon mawa tenda. Kamari teh dibawa ayeuna mah tenda nu kieu. Aduh, atuh hujan ge rembes ieu mah. Ini nu kitu. Atuh. Kagok we ayeuna mah. Nah, mudah-mudahan teu hujan ya. Teu hujan we tinggal di saya. Nih yang sare lah. Huludug. Ya. Siapa? Sok orang gelar. Gelar teh. Buka. Tuh, ya beres. Tenda Teletubbies beres. Anjay. Amangnya yang jadi unyu-unyuki. Aing mati. Tapi lah lumayan lah. Lumayan tapi itu api unggun beres. Bagian ngopi aja namanya. Ini amang tadi kunaon lompat karuh-karuh. Ieu naon? Ya. Bang mah. Ya naon? Aki-aki. Aki-aki mana? Naon gitu kebon. Puting-puting. Wah, salah nempuk. Yo, orang tadi kerki. Cis. Ngirawas untung teu ngompolan calana. Tadi sarua. Naon? Tuh, kan bantu sarua. Sarua. Masuk beneran. Urang tadi ngeplog Hareupeun pisan eta. Daguan teh gorowo. Keur naon eta? Ya kita keur judul cita gitu. Anjing. Aing geus mulai. Ini gede korek. Mulai teh urang. Ya, da we diganggu. Oh itu. Pilih. Ya kamari kan aya teh punya. Oh, Eta mah alus IG aing jadi mantap followerna. follower. Namun Buah aki-aki eta halus semua ya diajakan. Lah bohong bro aing mah. Ih, asli nanya. Urang teu karasa. Karasa eta mah. Tahu coba. Nahnya suasana kieu. Iis gitu. Naon ieu teh? Kali carang mata. Hate mating sore aksiun. Itu nyaman. Guys, nah kita sekarang tenda udah terpasang ya, sebelum tenda anak-anak nih salah ibu amang aing kumaha. Tadi ayam muncul sih kayaknya. Di lift tuh. Kakek, aki-aki. Kan bener oh. Pakai Bener eta pisan. bodas bajuna teh. Eta Celanana teh kan batik kitu kan. dekat tempo istimewa. Tempo nya namanya. Eta boleh. Aing jadi muringkak. Aktif itu, guys. Tempat tuh. Betul. Oke, ini horor. Iya, kamari teteh pun gitu teh. Ayeuna Aduh. yang banyangan budak sih ya. Kurang ngepang urang. Ulah eta mah ulah eta dah. Cak mau ngobrol ya. Yang mau dulu ieu. Saruman. Mus. Sana mencegam. Bahan.
yang ih teh ajung anjing aing mah ngaker jung tahan tahan kan topeng yang satu ini satu mama iya aduh naon ieu dina tak-tak naon atuh pangapeukeun ieu na tak-tak aya naon ih gimana naon cuk yang cak-cak sih gana mah eta mah bener tadi mah aya nu nyabang kitu tah rasaeun meureun karesa pisan eta mah tenang tenang kan gitu tenang euy kok semuanya udah naon bener tadi mah aya karasa ka dieu eueuhnya kamar rasaan si eta mah naon nih lah aing si kakek ganggu wae di tadi aya naon atuh gerak kakek calik di dia calik naon atuh kakek teh kalau di rumah calik dirinya daripada ngareurewas gerak sok gerak calik kunaon atuh ari kakek teh tadi ngaganggu wae ampura jang aki ti tadi nuturkeun wae aki teh rek minta tulung ka Ujang tapi Ujang teh kalah sariweuh gaje ih Allahu Akbar aki jadi kita di teh ka dieu teh nuturkeun rek minta tulung aing geus sararieun si aki aduh aing ngobrol di awal atuh jadi orang kekina celana tinggal aduh aing mah ompol calana aing kita di aing asa bau angser ceng nutur bukan angser naon si kakek enak tuh ngareurewas atuh jadi ikrat acrek sok atuh aki teh caritakeun bade minta tulung kumaha kieu jang aki teh rek minta tulung pangneangankeun porsi aki anu leungit ya sok atuh ki caritakeun gra kumaha eta kursi ketika bisa leungit kitu sok caritakeun jadi kieu jang keur aki hirup keneh mun aki ngadaweung di teras imah teh sok make kursi kamemet anu aki leungit siga kumaha lagi kursi anu kamu meteng kursi anu jiga sutradara geuning anu bisa ditilep bisa dibawa ka mana-mana basa eta aki meulina online di toko Padida toko Padida Tokopedia meureun tah eta nu dimaksudkeun ku aki gaya aki euy biasa belanja online terus eta kumaha carana bisa leungit lah panjang jang mun dicaritakeun mah ayeuna mah aki hayang udud aya udud sabatang leubeut kopina aya aya kopi aya aduh lah embung aki mah hayang nu anyar jang eta mah bau sungut kulut Ujang
Bung aki mah yang nu anyar. Yang orang emang. Layak hayang wae. Sok ceritakeun atuh. Ayeuna mah pokona pangneangankeun kursi aki nu leungit. Kursi nu jiga sutradara. Tak lain kursi lagi. Tah bener pisan ieu korsina. Ning kursi aki ujug-ujug aya di Ujang. Ujang menang nyokot di mana ya kursi? Gue detek kieu aki keur di jalan tadi tepan lewat kaleuweungnya di sisi balong aya kursi ada teu mama kursi bisa yang dibawa babi teh ka dieu aduh apa sebenarnya Aki neneangan ieu kursi da aki mah teu bisa nangtung lila-lila sok cangkeul aki mah menang tung lila-lila teh aki hirup kene atuh lain nya geus ayeuna mah da kursi geus kapanggi nya aki geus moal cangkeul deui aki rek indit ayeuna hampura mun aki geus nyieun sieun sarerea ayeuna aki bade permios angkat leuwih heula. jadi leungit ya bener sih kurang eta mah jujur bener meureun disebut eta teh naon ngaranna teh kakek cangkeul bener sieuna aya rek cari bae Eta jembak sajeung ku aku teh. Ieu jang. Lu mau kenara sih? mau ngali wae bukan ngobrolan tuh Kopi. Yang